Bismillahirrahmanirrahim. Al-Guslu ari ieu bab martelakeun tentang adus. Arrafta geus nyaho anjeun Fidarsil maddi tina bahasan anu geus kaliwat. Annal wudu'a sa'nyana ari wudu eta wasilatun hiji jalan min wasailit toharoti tina pirang-pirang jalana susuci. Wahunaka tah di dieu wasilatun ari hiji jalan saniyatun anu kadua jalan susuci maksudna. Wahiyanya eta al-guslu adus. Wal guslu jeung ari adus huwa ari itu adus eta sayalanul ma'i ngocorkeun cai ala jami'il badani kana sakabeh anggota badan biniatin kalawan make niat mahsusotin anu ditangtukeun. Wa kasirun jeung eta loba minat talamidi ti antara murid-murid yagtasiluna anu marandi itu murid-murid sobahan dina manjing isuk-isuk au masaan atawa dina pasosore litandipin karena supaya bersih naon adsamihim anggota badana atawa awakna itu murid. Walakinna tatapina hada ari nu ieu eta al-gusla mandi laisa ari anu henteu biwajibin kalayan anu diwajibkeun. Jadi mandi nu ieu mandi anu teu wajib. Wa hunaka tah di dieu guslun ari nu dimaksud adus wajibun anu wajib teh wa huwa nya eta ida wujidat di mana-mana tumiba naon al asya'u hiji perkara al mujibatu anu ngawajibkeun itu si perkara lil gusli pikeun adus. Al asya'u ari pirang-pirang perkara al mujibatu anu ngawajibkeun itu si perkara lil gusli kana adus. Wal asya'u jeung ari pirang-pirang perkara allati anu yajibu wajib itu lati. Bisa babiha kulantaran sababna itu lati naon al guslu kana adus sitatun eta aya genep. Al awalu nomor kahijina eta al jima'u ku sabab jima wa hadatah ari ieu jima eta lizaujaini pikeun pasangan suami istri adatan sakumaha kabiasaanana. Asani jeung nomor kaduana eta hurujul mani kaluarna mani wa hadatah ari ieu mani eta liman pikeun jalma yablugu anu tepi ieu si jalma umruhu kana usia itu si jalma homsata asrota sanatan kana usia 15 tahun. Takriban kalayan kararataanana sawaun kana tahnya kitu deui rajulan pikeun lalaki awim roatan atawa pikeun awewe. Wa yusamma tah dingaranan hadani ieu nu dua teh jima jeung hurujul mani. As-sababani dua sabab al janabata eta nu disebut janabah wasahsun jeung ari jalma na anu janabah alladzi anu ya talabbasu anu katumibaan atawa anu tumiba itu si ladi bi ahadi hadaini kana salah sahiji inu dua jima jeung hurujul mani bi ahadi hadaini sababain as-sababaini tina sabab anu dua yusamma tah dingaranan ieu ladi al junuba jalma anu junub. Janabah mangaran hadasna anu gawe hadasna mah junub.
As-salisu nomor katiluna al-haidu eta haid ai tegesna adamul khariju. Adamu nyaeta getih al khariju anu kaluar itu dam minim roahin ti awewe kulla syahrin dina saban-saban bulan. Ar-rabi'u nomor kaopatna eta an-nipasu nipas. Wa huwa tahari ieu nipas eta adamu getih al khariju anu kaluar itu dam akibal wiladati ku sabab ngajuru. Al khamisu nomor kalimana eta al wiladatu wiladah ngajuru. Wa hadihi jeung ari ieu wilada eta salah satu tina tilu naon tuh sosu anu dihususkeun bil mar'ati pikeun awewe al baligoti anu baleg. Mana nu tilu teh al haidu hiji haid, an nipasu dua nipas, al wiladatu tilu wiladah. At-tasi'u nomor kagenepna eta al mautu maut. Wa yastariku jeung terjadi pihi pikeun itu nu maut ar-rajulun kalalaki wa mar'atun jeung ka awewe. Waman jeung sing saha jalma hadasa anu hadas lahu itu si man sababun kulantaran sabab min hadihil asbabi tina ieu pirang-pirang sabab anu genep yajibu tah mangka wajib alaihi ka itu si man naon al guslu gawe adus. Furudul gusli ari ieu bab mertelakeun tentang parduna adus. Arafta geus nyaho anjeun kaifiatal gusli kana tata cara adus. Wal ana tah mangka ayeuna yajibu wajib alaika ka anjeun naon ma'rifatun nganyahokeun anjeun paraidihi kana kaparduanana adus wa sunanihi jeung kana pasunatan adus. Wa faraidul gusli jeung ari parduna adus eta salah satu asya'a aya tilu pirang-pirang perkara. Al awwalu nomor kahijina an-niyatu nyaeta niat inda awalima dina mimitina perkara. Yugsalu anu ngumbah anjeun bi ayyan wiya kalayan diniatan itu yugsal ngumbah al junubu pikeun itu si junub rob al janabati pikeun ngaleungitkeun janabah pikeun ngaleungitkeun junubna. Wal haidi jeung pikeun anu haid eta rob al haidi miceun haidna ngaleungitkeun haidna. Wan nufasa ujung pikeun anu nipas eta rob an nipasi niat teh ngaleungitkeun nipas. Wa yajuju jeung dimeunangkeun naon ayan wiya niat anjeun al kullu faradul gusli tina sakabeh kaparduan adus teh lillahi ta'ala ku cara niat lillahi ta'ala. Nawaitul gusla li rabbil hadasi lillahi ta'ala cukup. As-saniyatu nomor kaduana izalatu ma ngaleungitkeunana perkara yujadu anu tumiba itu perkara alal badani dina badan minan najasati tina mang pirang-pirang najis. As-salisu nomor katiluna isolul ma'i ngawalatraan kekucai ila ammatis sya'ri nepi ka sampurna na kakumbah sirah rambut wal basaroti jeung kulit saawak-awak. Sunanul gusli ari ieu bab mertelakeun tentang pasunatan adus. Wa sunanul gusli ari pirang-pirang pasunatan adus eta sittatu asya'a aya genep pirang-pirang perkara. Al awwalu nomor kahijina at-tasmiyatu nyaeta maca tasmiyah bismillah. As-sani nomor kaduana al-wudu'u migawe wudu qoblal gusli samemeh adus. As-salisu nomor katiluna ad-dalku ngosok-ngosok ae imrarul yadi tegasna ngosokan ku leungeun alal jasadi kana sakabeh anggota badan. Ar-rabi'u nomor kaopatna al-muwalatu eta tuluy-tuluy
Al-khamisu nomor kalimana taqdimul jihatil yumna ngaheulakeun lebah-lebah anu katuhu alal yusra mandeurikeun anu kenca. As-sadisu nomor kagenepna eta as-satru nutupan fil kholwati dina tempat-tempat anu tertutup. Jadi lamun adusna di WC anu tertutup sunat ditutupan anggota adusna. Amma anapun fil ghairil kholwati di tempat anu terbuka. Fayajibu eta mangka wajib naon asatru nutupan anggota badan. Al-agsalu ari pirang-pirang adus al-masnunatu anu disunatkeun. Arafta tah nyaho anjeun geus nyaho anjeun annaman sanyana jalma hadasa anu hadas itu si man sahalahu itu si man syai'un hiji perkara lahu maka tetep pikeun itu si jalma naon syai'un perkara minal asya'i tina pirang-pirang perkara al mujibati anu diwajibkeun lil gusli pikeun adus yajibu tah wajib alaihi ka itu si jalma naon al guslu adus wa hunaka tah di dieu naon umurun aya hiji urusan hiji pagawean yusannu anu disunatkeun al guslu dina nalika adus bisa babiha ku sabab itu umrun wahia ari itu umrun teh al awwalu nomor kahijina sabab-sabab sunatna adus al jum'atu sabab rek ngalaksanakeun salat Jumat fayusannu maka disunatkeun al guslu adus liman pikeun jalma yuridu anu ngamaksud itu si man ayah durok pikeun ngahadiran ila salatil jum'ati kana ngalaksanakeun salat Jumat. Asani nomor kaduana al idaini kusabab idua al fitru tegasna idul fitri wal adha jeung idul adha. Asalisu nomor katiluna al istisqa'u kusabab rek ngalaksanakeun salat istisqa. Ar-rabi'u nomor kaopatna husuful qamari kusabab rek ngalaksanakeun salat gerhana bulan. Al khamisu nomor kalimana kusufus syamsi kusabab gerhana panon poe. As-sadisu nomor kagenepna guslul mayiti kusabab ngamandian mayit. Al-as-sabi'u nomor katujuhna al-islamul kafiri sunat adus teh pikeun jalma anu asup Islam. As-saminu nomor kadalapana al-ifaqatu pikeun jalma anu cager minal igma'in tina pingsan au jununin atawa tina gelo. At-tasi'u nomor kasalapana al-ihramu pikeun jalma anu ihram bil haji dina haji. Ma yahrumu naon bae perkara bisa anu haram bisa babil janabati kusabab ngaadun janabah. Yahrumu tah diharamkeun alal junubi pikeun jalma anu junub homsatu asya'a kana 5 pirang-pirang perkara. Al awalu nomor kahijina as-sholatu haram salat. Asani nomor kaduana qiraatul qur'ani haram maca Quran. Asalisu nomor katiluna masul mashafi haram nyabak Quran. Wa hamluhu jeung haram mawa Quran. Ar-rabi'u nomor kaopatna atau wapu haram tawaf bil ka'bati di Ka'bah. Al-khamisu nomor kagenepna al-lubsu haram cicing itu si janib si junub fil masjidi di jero masjid. Hikmatul gusli ari ieu bab tentang hikmahna adus. Qad arabta geus nyaho anjeun annal wudu'a sanyana ari wudu eta yuhdisu ngajadikeun itu wudu teh annasato kana sumanget. Walil wudu'i jeung pikeun itu wudu pikeun ajalma anu geus wudu asarun ari aya tapak asaron ari aya tapak adiman anu gede pinnadopati tina ciri ngajaga kabersihan wal muhafadoti jeung ngajaga ala sihati kana kasehatan.
wala sakka jeung teu mangmang deui annal gusla sanyana ari adus eta ablagu boga faidah wa afdalu jeung boga kautamaan min dalika tina itu adus lihada kana kulantaran adus karena sabab karena ieu yakulu dicarioskeun al atibba'u ku dokter man pikeun saha jalma yuridu anu ngamaksud itu si jalma linapsihi pikeun dirina itu si jalma asihata karena hayang sehat wal afiata jeung hayang cager hayang waras fayag tasil maka kudu mandi anjeun kulla yaumin dina saban poe marrotan sabalikan alal aqalli dina saeutikna pisobahi dina waktu isuk-isuk al bakiri anu manjing wahada jeung ari ieu eta dinuna dina agama urang sadayana al islamiyu tegasna agama Islam nadaba eta disunahkeun ilal igtisali kana mandi pil mawasimi dina waktu anu musiman unggal poe musiman teh al usbu'iyati jeung dina waktu anu ari usbu teh ramo berarti anu mingguan anu kahitung ku ramo as-sanawiyati jeung tina waktu-waktu anu tahunan mana sunatna mandi anu poean nya mandi waktu unggal poe isuk-isuk jeung pas sore anu usbu'iyah anu mingguan eta mandi pikeun salat Jumat was-sanawiyah jeung anu tahunan mana salat Id salat kusuf salat istisqa jeung sajabana li alla karena supaya henteu yal taqiya manggihan anjeun al insanu kahiji insan bi ikhwanihi kababaturanana itu insan al muslimina anu muslim wa huwa baritu si insan eta qadirun anu kotor fayu addihim maka bakal ngaganggu bidalika ku kotorna itu si insan wa qadif tarodo jeung geus ngawajibkeun huka itu si insan alaman ka itu si jalma alaman ka jalma hadasa anu hadas lahu pakai wajib bikeun si jalma sababun ari aya sabab minal asbabi tina pirang-pirang sabab allati anu arafta anu geus nyaho itu si man hakana itu lati li anna sanya kalakuan jeung tingkah kulla wahidin saban-saban sahiji min hatina itu lati etina itu asbab yurisu maka ngawaris alhumula kana lemah wal maila jeung condong ilal kasali kana kedul fayakunu maka bukti naon al guslu ari adus eta toridan matak nyegah lidalika kana itu lemah jeung kedul wa qala Allahu ta'ala jeung parantos ngadawuh Gusti Allah ta'ala wa in kuntum jeung di mana-mana kabuktian aranjeun kabeh junuban eta keur junub fattahharu maka kudu susuci aranjeun kabeh ae tegasna fagtasilu kudu aradus aranjeun kabeh summa wallahu a'lam beres tah bab adus.